Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng abdi Faiza Zefatria dina acara Warta Sunda. Warta anu baris kapindangkeun ayeuna nyaeta ramena kunjungan ka museum. Ya, Pak Eja, saya sedang berada di Museum Geologi Bandung, tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 57, Kecamatan Cibenying Kaler. Ini suasana sekitarnya. Ayo orang tinggalan heula. Ya, ayeuna simkuring aya di ruangan ieu teh nya. Ieu aya sareng pengunjung. Namina saha? Pelajar Ti mana? di Bandung. Teh pelajar atau tapi tos kerja? Pelajar masih pelajar. Oh, ti pelajar mana? SMK Indo Bandung. Oh, iya salah sahiji murid SMK 2 Kota Bandung. Amina Pajar. Teh nuju naon sih di dieu teh? Menuju kunjungan ke Museum Geologi. Geologi sarang saha? Sendiri ya. Ya tuh. Punten nya ngamagal pisan waktosna. Saya masa. Nuhun ya. Ya, ini abdi aya di ruangan sejarah kehidupan. Ya fosil yang paling tua di sini. Museum Geologi mangrupa salah sahiji tujuan wisata edukasi di Bandung, Jawa Barat. Lokasi Museum Geologi nyaeta di Jalan Diponegoro nomor 57, Cahur Gelis, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Ieu museum miboga koleksi bahan geologis ti mimiti fosil, batu, nepi ka mineral. Sejarah Museum Geologi diadangkeun dina 16 Mei 1929. Sadina lampahanana museum ieu direnovasi jeung dibuka deui dina tahun 2000. Bagian kamar ruang sayap wetan nampilkeun informasi ngeunaan sejarah kamekaran makhluk hirup ti primitif dugi ka zaman modern. Di ruangan ieu aya kumpulan fosil tengkorak manusia purba di Indonesia. Aya oge artifak anu ngagambarkeun kamekaran budaya. Jam buka jeung tiket Museum Geologi Bandung bisa didatangan unggal poe Minggu, Salasa, Rebo, Kamis, jeung poe Sabtu. Hatur nuhun kanggo Wahyu nu tos ngadugikeun informasina di Museum Geologi Bandung. Pamirsa, sakitu wae nu dipikahatur wilujeng patepang deui sareng abdi Faiza Zefatria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.